wiwitan hidung sumelindung kailahin ka Allah nu maha ngiman sejan mutkeun tawari budaya karuhun sundang neda ridho ning kiwari nitih kawanci cunduk waktu nurahayu sejak ngaras awas dempal sampean anu janten Ibu Rama tawis bakti lahir batin run turun jati rahayu manjing walang agri Bapak punten adek mungkin berdoa atur nuhun pisan mama sareng apa sakitunya anak adek apunten adek ajen tiasa mulang terima mama sareng apa doakan adek mudah-mudahan rumah tangga anu bade dilakonan ku adek aya dina ridona Allah Subhanahu wa taala sareng ridho mama sareng apa ku adek mama sareng apa didoakeun mugi Kanjeng Yusuf sehat sajarangan sareng adek Allahumma sholli walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira ya Allah hapunten abdi hapunten Ibu Rama abdi tiga dede pikanya aranjena sebatas aranjena mika dede mikanya kadiri abdi dihapunten pisan anak ini didoakeun ku bapak jeung ku mama sing ageng milih soleh tu solehah bapak ridho sareng mama ridho lillahi ta'ala aduh Gusti nu maha welas hampura bapak Vina gelis hampura mama gelis kanggo urang sadayana anu nyakseni ieu acara tekedah urang nurutan ieu calon panganten ngalaksanakeun ngaras ngawasuh dampal sampean ibuna ieu mah mung saukur silip siloka
ukur ngemutan ka urang sadayana luyu sareng parentah Allah dina Quran surat Luqman ayat 14. Anis kurli wali daya udang kena syukur ke Allah tapi oge kena syukur kanu janten indung jeung bapa. Birul walidain sae kanu janten indung jeung bapa eta parentah Allah anu kadua. Kahiji Allah marentahkeun urang kedah takwa ka Allah kalayan teu ngamusrikeunana. Kadua urang kedah sae kanu janten indung jeung bapa. Jalmi anu awon kanu janten sepuhna sanes nganungkul jaga siksaanana ketika urang aya di alam kalanggengan di alam akhirat. Tapi jalmi anu awon kanu janten sepuhna disiksa ku Allah di dunia kene matak sing sieun. Jalmi anu awon kanu janten sepuhna ya Allah margi Allah ngalaknatna dunia akhirat. Simpen deui dampal sampean ibu hidup. Tetep mamahna sing lelep gubrageun mastaka hidup kana pangkonan anjeunna. Duh ibu hapunten abdi Hapunten ibu. Adek teu acan tiasa juga makan ibu bu. Hapunten ibu. Doakeun adek sing ageng milik tiasa juga makan ibu. Tiasa nyarengan ibu. Cengkat gelis tangkep mamahna. Alhamdulillahirabbil alamin. Taarna neng dicium ku ibu. Alhamdulillah. Ngageser karama hidup neng Vina. Tah dampal sampean ieu anu dug hulu pet nyawa. Cek paribasana ini terbun-rebun mulihna tengah wengi kadang kawis kedah ngenong di panyabaan. Tuturkeun anu jadi salaki nanging kadek sing bisa ngajaga diri, sing bisa ngajaga kehormatan, sangkan hidup salamet dunia akhirat. Tur ibu ramah hidup bagja. Dedah teuing duh anaking jimat apa Dedeh teuing Vina kadedeh bapak kanyaah bapak harapan bapak gelis hampura bapaknya gelis dihampura ku hidup didoakeun anak sing bagja pun payaku cekat Vina tangkep ramah hidup ku kesana. Alhamdulillah gelis mun munjung olah kagungan muja ulang kasakaran munjung mahkudu kain muja mahkudu ka bapa. Ya Nabi salam alaika ya Rasul salam Mangga sasarengan ibu. alaika ya Habib salam alaika sholawatullah alaika. Ieu acara siraman panganten nu papasangan mugi Gusti
dijaga diriksaku Gusti ya Nabi. Salam alaika ya Rasul, salam alaika ya Habib, salam alaika, salawatullah alaika. Ciptakeun rumah tanggana janten sawarga di dunya sareng aya karidoanana di Gusti Allah Ta'ala. Istajib Ya Allah, Istajib doa bisa dayana kamu ya calon pengantin ya Allah. Istajib doa bisa dayana kamu ya Neng Vina ya Allah. Istajib ya Allah ya Rahman ya Karim. Istajib ya Allah ya Rahman ya Rahim. ya Allah, doana ya mujibah da'awati. Iya doa sadaya jamaah mugi ku Gusti ijabah rumah tangga na sakinah mawadah sareng warohmah. Istajib ya Allah doana, istajib ya Allah doana, istajib ya Allah doana ya mujibah da'awati. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Mangga diampuni dengan artosna. Mangga. Siap, artosna bade diampuni teh duka kapali mana? Oh kadinya. Kapali dia. Tilu, mana nih balik kembali mana? Alhamdulillah, mudah-mudahan Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah wa syukurillah kersaning Allah anu maha kawasa. Runtuyan upacara adat ngaras sareng siraman Neng Vina Agustina Nurfaida, putri kakasih Bapak Haji Agus Jani Hidayat sarang Ibu Hajah Imas Rohaini parantos lekasan dilaksanakeun. Ngahaturkeun rebu nuhun laksa ketika pingahan ka para Bapak Ibu sepuh wargi sadayana anu parantos ngaluuhan ieu acara. Hatur punten boh bilih dina ngadugikeun dina memandu ieu acara seueur anu kirang sapagodos dina mana.
bilih ayah saur anu mawur, bilih ayah peta anu temerenah, bilih ayah hal-hal anu kirang sapagodos dina mana ngedatawaku. Simkuring pun rini undur pamit. Cag urang tenden dihandelem sieum, tunda dihanjuang siang paragi nyokot ningalkeun. Ilali kofi amalilah, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun.